my money right. Yeah, I'm looking at the bank statements. I do not want to tell. Yeah, nuts for my gang. You be just a stank. Cover on my chain. Aduh, aing ira belum maghrib ku arangnya lawat parangsa jabeuteung aing geus teu kuat aing dahar geus teu bisa diajak kompromi deui beuteung yang geus lah aing nek ka kebon ngalek jajalot. Jan, ayo ngopi. Di mana? Tadi be urang ngopi nak. Ayo siap berangkat. Dik, ngopi. Siap. Nah, Dua biasa. oke. Hen, kemana ada bisnis cinder lancar? Alhamdulillah lancar. Isukan gak enak ngiring ke Kalimantan. Nanti ngirim ke Kalimantan. Belum tahu mau dibikin. Aduh, ya dia. Ciri apa daging jadi. Ya dik, mana kopi nak? Tadi kami nungguan. Nek jualan teman gitu. Tangguhan sakadeng deh. Aduh, tengen dah ya kopi. Oh, no. Emang dia ngomong naon tadi? Lain dia ngomong nek ngiriman mantan. Lain nek ngiriman ke mantan. Tapi aing nek ngiriman ke Kalimantan, Gus Kopral. Kadangnya tuh gitu ku jeding dia, hah? Oh, kadang yang kuanya terun. Gua Sarua aing gini kiriman koprah di minggu ieu. Budak Korea nelponan aing bae. kumaha banget ya Bel. Atur bae ku sekeluarga. Hen, asih darun turun dengan dia. Oh, sudah mereka dia. Wen, neka mana dia? Lempang sorangan mbak, jaku kelong. Boy, banget darah dia, ari ngomong gak amat kai. Ngolekeun kelong kaing mah, jai mau puasa. Emang ini bulan puasa, sedarun puasa segala. Doang jelema amat. Tak apa emang ibu bulan naon? Emang ibu bulan puasa. Ieu beungeut darah ria. Islam apa naon? Teu apal ka bulan mulut-mulut acan nih darah ria. Puasa bulan mulut segala, teu kaambeut teh beungeut dia. Lain kitu nu puasa mah. Bener tuh, Hen? Oh, Boy, darah ria teh yakin doang dan lain puasa. Boy, darah ria babaturan teu botak, pengen kede. geus lah, ulah ngabohong, mending ngopi ka dia ya. Euy, babatuk dia mending ka dia ngopi yang ngarok. Oh, tidak. No. Oh dia, so Inggrisan banget kampung ya. Oh dia main ngomong nama mau ke Lampung. Urajo, teu apa lamun dia geus balik ke Lampung. Wen, ka dia yang ngopi, ulah sok naleukeun bae. Oh iya, rokok naik sih naik. Ampun radak, sekali henteu tetep henteu aing keur boga niat. Beuh, ya dia nolak rezeki, hukumna dosa. Oh iya dia semula ke rezeki bae pemali. Heeh nya, nolak rezeki mah pamali. Mana geus rokona jeung opina aing minta. Aduh, aing geus bawa duit, kudu nelpon bos hateup. Halo bos, ira hateup dibuat. Geus pusing ya teu boga duit. Mana hayang kawin deh. Geus teu kuat nih bos. Kayak saya aya nu marende. Oh no. Bisa mah minggu-minggu ieu dibuat hateup. Teh babatok, kerenan dia. Aing kadeuleuna ku cungur dia keur naon? Panggil aing dia keur naikeun kalapa. Eta bolor dia teu boga dedeleuhan, parwek doang awak dia. Sigeuna aja jelema eta we.
Kadieu. Dinya eta siga nam si Neng jeung saya eta. Oh, si Neng, jeung saya tanya digandengan duaan, Mbak. Wawannya namat. Neng, keur heula jeung dia. Oh, kenalkan babaturan aing geus balik Cirampu. Kenalkan areun aing ya. Aldi Bayrus alias si Misdan Bos Kopra. Beuh, tebeget sesuai jeung aran amat, doang langit jeung bumi. Karena ieu budak mabuk gadung, aku ngaku artis. Jan, ngedenge barudak mah ciga nama bogadung ya. Aing Beb, aing kangen amat kan dia. Kan kangen sagala dong jelema. Aduh, ku kangen aing kanu dia, mantakan aing ka dieu. Yang, aing geus teu kuat ya, hayang geura ngajak kawin lawan dia. Atukin bae jamu tage masih sakola, tacan aya pikiran kadinya. Singwal ka Paraban ku AA. Beuh, dia mah Beb, siga geus teu percaya kan aing. Siga ngeceng amat ya ka kan aing. Kana sing ngeceng mut na A, mut na tacan aya pikiran kadinya. Aing Beb, dia nyaho kan amun aing bos hateup, jadi ulah disia-siakeun deui aing mah. Nya si A kadinya nama, tapi kan hateup mah dibawana ge geus satahun sakali. Eta ge lamun cer laku hateupna. Beuh, sama dia kan kapoge ngomongna sok telok endah. Pura atuh A kan tara-taran kana kehidupan AA. Ngantakan ge kudu apal kan kahirupan kabogoh mah. Mun si A apal, sasi nu teu apal kana A. Jaa mata aya duana ta aya tiluna beungeutna ge pas-pasan dong beungketan euris. Dia mah kanu kabogoh ge aing ngomong teh sok bener. Aing Beb, ai perlu. Mun A aya perlu naon? Boga duit teu. Ti isu ge sungut teu ngarokok haraseum. Cenah bos hateup pira ku ngarokok ge menta kana kabogoh. Pan duit hateup aing can cair, Beb. Kayak geus cair di gantian ku aing. Emang baraha mentana? Ulah gede-gede, asal kabeli rokok bae jeung kopina, ja isin ngahutang bae ka warung Kayadi. Yang geus bilih yeuh. Nuhun aing Beb, aing makin lope-lope bae kanu dia. Dasar boga kabogoh beungeut pas-pasan kere di teu boga duit. Waduh, nya geus aing Beb, aing balik. Nuhun. Hei, gede kernaon? Halo doki barang palakeo jadi barang. Nanti kan dulu dia disemprotan gua juga. Ya bisa semprot. Neng, hari ini jalan ke mana? Jai minta apa? Yang saya masih putri. Neng, hari dia nganter-nganter aing mulai nu marah leuh. Moal. Ya bener Neng, mana dia aing anyar. Bener moal. Emang Neng teu boga kabogoh? Gaduh kabogoh mah tapi tacan uwi-uwi ngirim gedang sampai ka kuat. Hari itu ngirim gedang ke mana? Ke Mekah gitu. Saapal kadinya nama buah manyangsang di Nurangna. Oh, nurang nama. Dia bisa bawa balik ya tah? Kiraku, sugan bae atuh moal. Entar mana Neng teu boga kabogoh aing deukeut. Bae nunggu keputusan si Anton. Soalnya mau bisa ngaduakeun. Itu aing nunggu diduakeun dia, dikeun. Yang geus bae burung hayu urang lumpang.